apa kabar dunia? Ge subscribe Muncan. Muncan gerak subscribe lah. Mun teu subscribe liang getek koeng. Sarpi jasa ke boga batur. Di batur bangsa rame ya di situ. Di desa di mana bae rame ya. Masalah BLT. Aing can turun-turun nih BLT. Kumaha sih pemerintah? Pancen gaji di bawah 5 juta menang BLT. Aing di bawah 5 juta ya. Dihitung-hitung mah aing sapoe menang penghasilan 2.000. Eta ge malak. Paling bantar yang gede 10.000. Teh kira mun eueuh si hideung si Ipin. Wah, kudu dipertanyakeun nih ke RT aing teu menang-menang BLT. Kemana kuarinya? Kudu kemana ya aing? Karena RT lain lah, sudah ngaran aing nyelip. Rusing anak kantong halodo, anak-anak memarahan wae hayang beli kota, mana BLT can turun-turun tang RT. Pak. Naon sih? Pak, kernaon? Keur duet nok ye beteung, abe langsing. Naon? Pak, mana geus meuli kuatan can? Tugas numpuk tah, susulan baju bapak. Sabar atuh nok. Jadi bapak mikirin mah sapka botak ke sirah ya. Pokoknya lamun isukan eueuh nok mah dek menta ka makulat bae lah. Atuh ulah nok. Ngisin-ngisin bapak bae. Engke bapak nek RT lah tuh nanyakeun BLT sugan geus turun. Oh. Duh, ya belajar. Geus mah kudu make kotak. Duit jajan geus cuti. Nu ninggal eueuh. Sakali aya nyolatkeun kudu make jas hujan. Geus mah kudu aing poek. Komo dimake tah alabatan dodol Garut aing. Tapi aing yeuh sebagai perwakilan santri mania kaum berselalu nganulak betna. Dilok di kandangan. Nu protes ya kan di luar. Wih baru dak, kadek. Naon dong? Wih kok, katuanya nggak sinyalannya. Katu saya wah. Yo, dan aing mah bagus sih nyalapin. Coba tuh hirupkan hotspotnya. Ngomong bae sis ya, ada yang nge-spot mah. Nyaho siapin. Golok. Goblok. Geus tah, kowe geus dirupeun. Naon emang nggak ada hotspotnya? Tagap gaisin. Siap betul. Mana aja ieu motor bae. Hugu kau taing ge beak. Ieu gaeng tas menangan wifi 7 peting teu meunang-meunang. Dasar orang susah. Balik. Izinkan bae sia. Tuh, RT Mihar tulin. Oh iya. Hai. Kaget-kaget tenang bae sia. Ayo non sia Mang Temang. Aduh. Jadi kieu teh. Nah, kayak aing nyaos ya ka dieu.
pasti sih nanyakan BLT-nya. Di pensiun nyaho teh. Nyaho lah. Eta hulusnya botak, mikirin BLT kan? Sial sia teh, nyaho bae. Laju mana ieu BLT? BLT aing mana? Tah, ya, segera balik ke itu. Ah, nuhun arte. Geus. Assalamualaikum. Usahkeun bae. Buka warga. Mbak, kenaon? Yuk. Ya, kula nitip amplopnya. Lamun aya nanya kan bikin bae. Kula nang kahol. Insyaallah. Nya, bagus. Mang, heuy. Kenaon? Pun ieu aing keur ngasupun pulsa. Aya teh kunaon cetan pager? Atuh pancen gambarna tah ditandakeun pager tah. Aja teh kumaha mun encet bintangna? Atuh sia nyokoter aja, laju sia naik ka luhur. Aing ngomong saha Mamang? Ye, aing mitoan RT di Karawang. Aja RT na eueuh. Mun geus 2 poe eueuh. Aing mah teh BLT. Geus kabarek we. Beungeut sia beungeut BLT ya. Nuhun ya. Geus geura balik itu balik. Sia-sia aing menang ya di BLT ya. Padahal mah gaji aing di bawah 5 juta, 3 juta, 2 juta. Naon ya sih modar sia katipu ku aing. Ye, sial TRT. Di DB. Aing muka di DB lah amplop beusi anak aing neuleun. Ih. Sia ge sarua bae katipu ku aing. Sial ya RT ye, ngalaga aing bae. Action. Kartu aing kau isi nyalanya. Kartu si aya weh. Dik, janu aing bagus sih sinyalnya. Coba ge hidupkeun aswatna. Ngomong besi ya yang spot mah. Nyaho sia deung. Golok. Action. Kata saya teh nu gandeng. Atuh sia mah nu aing gawe paketan. Pugu ieu aing tas neangan wifi. 7 penting teh manggi-manggi. Cuma salah deui. Iya pan aing mah tuh. Action. Dasar orang susah. Balik. Menang oke aing. Gaji di bawah 5 juta. 3 juta. 5 juta aing 4.000 paling menang. Ini naon coba sini ieu. Nungguin.